Parsiso suul khotimah goreng tung tuh asal nama wali tapi ku Gusti dilaan pangkat kawalianana naon sawabna ngahina katuan syekh mata kula lalawara ngahina katuan syekh mah itu cacak ngahina tuan syekh paratos di paparinan gambaran maot jama anu ngahina tuan syekh maotna suul khotimah asana wali waktu maut mah teu nyanak iman sinareng Islam saha nekatkeun aya di pangeran saganti Gusti nyata iblis teh anu ngajangjikeun deuk nyalametkeun Parsiso itu nyata ipada mah eta mah wungkul reka perdaya iblis kusabab iblis hayang ngahiji dina neraka ejeung Parsiso anu asalna mah wali sabaha katuan syekh kawaliana dilaan maot nage jadi suul khotimah paehna netepan kana maot murtad jeung musyrik nyakutukeun Gusti Allah jeung kaluar tina agama Gusti Allah kusau doraka katuan syekh ngahina katuan syekh cacak ngahina tuan syekh tos kitu kontenan atuh lamun doraka jeung ngahina ka Kangjeng Nabi atuh moal disapaatan dunya sareng akhirat mau disapaatan Kangjeng Nabi kari-kari anu tiasa nyapaatan di dunia na kalita ke di akhirat nah daya kajabi anu ku Allah Ta'ala dipaparinan tiasa nyapaatan teh nyata Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kari-kari urang doraka ka Kangjeng Nabi salajengna ngahina ka Kangjeng Nabi atuh dekeng sapat kumaha mata Imam Busyairi dina kitab budapan aya budana wal habibul ya syafa'atuhu likul liminal awalimu ami Kangjeng Nabi nudi arapisan syafaat natina gala pake bu anu ka umatna dek arep-arep syafaat kumaha ka Kangjeng Nabi lamun Kangjeng Nabi na dihina Kangjeng Nabi na dicaci maki Kangjeng Nabi na teu diagungkeun tuh mah aya pangharepan kanggo disapateun ku Kangjeng Nabi mata urang samudayana bok pilih nguping atanapi ngaos seratan anu babasana nah Kangjeng Nabi jeung dibela sagala nah Islam jeung dibela sagala nah Allah jeung dibela sagala Allah geus mulya Kangjeng Nabi geus mulya Islam oge tos mulya jeung dibela sagala tah waleranana lamun Allah anu mulya agama Allah Islam nu mulya Kangjeng Nabi nu mulya aya anu nyaci maki anu ngahina-hina salajengna urang apa teu dibela alias kurang dibiarkan begitu saja berarti urang kalebetkeun seperti jami anu nyaci makina bila mana urang kalebetkeun kanu nyaci makina kusaha teu ngageuing teu ngelingan itu teu nyadarkeun teu masihan pituah pituduh salajengna teu mun ayeuna teh mah teu masihan saran teu masihan papatah kalintang apa kateranganna mah teu maparinan dalilna kamu anu nyaci maki kitu berarti sami bae urang ejeung ngadukung maranehna bila mah sarua jeung manehna atuh hariwang keuna kana piduh Kangjeng Nabi man tasyabaha biqaumin bahwa minhum sing sajami anu nyaumyan ka hiji kaum maka bakal kagolongkeun ka eta kaum urang ngantep kanu nyaci maki Allah kanu nyaci maki Kangjeng Nabi karena agama na Allah nyata Islam diingkeun atuh berarti urang sami bae jeung maranehna bila mana sami jeung manehna meureunnan moal kenging sapat ti Kangjeng Nabi moal kenging rahmati Gusti Allah naudzubillah tak kula heran jami-jami anu manahna nya sangat-sangat mencintai Allah mencintai Rasulullah jeung mencintai agama na Allah bila mana Allah na dihina agama na dihina Kangjeng Nabi dihina anjeunna ku wasilah cinta na teh nyata ngabela Gusti Allah tuh ngabela agama na Gusti Allah ngabela Rasulna Gusti Allah teh hare-hare itu nya teh hare-hare
Sausian ku katerangan manta sababi kaumin bahwa minum atuh teu kuat ku tanaga ku hate. Bedena kana pada melanjama nu nya cimaki Allah Rasulna Allah jeung agama Allah teh eta teh salah atuh ngewa teu kana akhlakna. Urang mah. Tapi urang teu aya daya ku ngewana atuh. Sugan we ku ngewana urang teu kagolongkeun maranehna pilih model barsiso gitu. Pilih model barsiso.